kalayan asmana Allah anu maha murah tur anu maha asih lahir batin. Syukur puji kagungan Allah anu parantos minuhan hati kakasihna kumahabah ka anjeunna sareng anu ngaususkeun kana arwahna ku ninggali keagungan anjeunna sareng bersedia rasana kana nanggung rahasia kemaripatan sehingga caang hatena sareng arwahna suka bunga dina taman malakutna sang sirna karem dina lautan Jabarut sang ijahna mangka timbul ngaluarkeun permata ilmu terus ngalirkan alisana kalawan aneka warna hikmat sareng kaistimewaan paham maksud zat anu parantos nyelir hambana asup kana hadarat keagungan kawan suluk sang maju pana di anjeunna bako ku anjeunna rahmat sareng kawilujengan mugi tetap salamina kajunjunan ulang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mulia sumber ilmu sareng nur kuda marifat sareng asor rahasia anu hakikatna anjeunna teh asma sareng sifat Allah sareng mugi Allah nyurahkeun rahmat sareng ridona ka para kulawargina anu pada suci bersih sareng ka para sahabatna anu jadi bentang hidayah sareng kitu deui ka para tabiin dugi ka poe kiamah. Saparantosna bab anu kahiji sareng anu kadua ngeunaan tauhid af'al sareng asma Allah subhanahu wa ta'ala kantun ayeuna masalah tauhid sifat sareng zat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kanyahokeun walajin sadaya anu keur ngarungitkeun ka abdi anjeun nimbulkeun karep Allah sanyana teu aya sanes anu nutup sareng anu ngahalangan kana ninggali kana tauhidna Allah subhanahu wa ta'ala sareng ninggali ka alam sifat sareng asma sareng kana musyahadah kana rahasia zat Allah anu agung nyata iwalti waham sareng khayal anu hartosna cita-cita sareng sangkaan hayalan otak anu ditimbulkeun dina perasaan panca indera sareng poekna tabiat nafsu kusawat dunya seperti pangdenge, paninggali, pangambe, pangicip, pangrasa, sang pangragap sehingga jadi poek hati sensir kebiasaan maneat sapo poek anu antutna ngaku boga sifat diri seperti ngarungu, ninggali, ngambe, muca anu padahal
sifat-sifat eta teh sadayana oge sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sajati mah. Kugituna pokok anu kudu diheulakeun nyata kudu bisa panah leungit tina hati anjeun salian ti Allah Subhanahu wa taala. Saur para ahli ma'rifat engke saurna demi Allah henteu ngahalangan ka manusia tina ninggali ka Allah aning waham. Aing waham eta kaasup urusan anu hakikat nama henteu aya. Bab anu katilu ieu nyata netelakeun tauhid sifat anu manana nyata nganunggalkeun Allah dina sagala sifat anu jumeneng di zat Allah Subhanahu wa taala. Nyata ibarat panah sakabeh sifat makhluk panah karungku ku sifat-sifat Allah. Berbicarana tekadkeun sareng pandang ku hati anjeun musyahadah ku rasa anjeun yen sadayana sifat anu jumeneng di zat sapertos kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam eta sadayana sifat-sifat Allah. Jalaran henteu aya zat anu kasifatan goda sifat sadayana sifat din hakikatna angin Allah Subhanahu wa taala nyalira. Ari dibangsa dengan sifat ka makhluk ngaranna majazi lain hakiki anu manana ayana sadayana sifat di makhluk nyata ngadohirkeun sareng didohirkeun tina sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lamun pandangan anjeun geus ngarasa yakin sareng nyata mangka bisa panah sadayana sifat-sifat anjeun katut sadayana sifat-sifat makhluk kasilep karungkuk ku sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti leungit pangdengi urang tinggal bako panguping Allah, leungit paninggal urang tinggal bako paninggal Allah, leungit kanyah urang tinggal bako uningana Allah, leungit kalam urang tinggal bako kalamullah, leungit hirup urang tinggal bako hayat Allah. Ya kitu deui sadayana sifat anu sanesna karungkuk ku sifat-sifat Allah. Sang sadayana eta sifat-sifat teh diidopatkeun ka Allah. Anu dalilna dina hadis qudsi riwayat Imam Bukhari ti Abu Hurairah dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh anu dieu pihak dosenana saha anu ngamusuh ka wali kami mangka kami ngumumkeun perang ka maranehanana jeung teu takob ka kami hamba kami kunaon bae anu pang dipika cintana ku kami iwati manehna ngalaksanakeun fardu perintah kami jeung daya petotna hamba kami takob ka kami ku pirang-pirang pasunatan nepi ka kami cinta ka manehna nya di mana kami geus cinta ka manehna mangka jadi kami pangdengina anu ngadenge manehna ku eta pangdengi jeung paninggalina anu ninggali manehna ku eta paninggali jeung leungeunna anu nyabak manehna ku eta leungeun jeung sukuna anu leumpang manehna ku eta suku
jeung lamun teh mah manehna menta ka kami tangtu kami baris merena, jeung lamun teh mah menta diraksa ku kami tangtu kami ngaraksana. Ari cara sulukna pikeun praktekeun eusina ieu hadis kursi nyata kedah tadrij hatosna dipapa hiji-hijina dikawit sama basor kalam sang satrasna, sabab sadayana ieu rasa atanapi perasaan panca indera teh lamun ditegangkeun timu tina diurang sorangan disebutna teh perasaan alat sang sabab ngarasakeun. Ari anu ngarasakeun nyata nafsu anu ngaliputan rasa kabeh perasaan panca indera teh kulantaran ulang ieu hayang bersih tina syirik kopi, mangka otomatis sagala rupi teh kedah disandarkeun ka Allah bae, ulah aya anu disandarkeun ka salian ti anjeunna sanajan kana diri sorangan. Nyata seperti ulah disandarkeun sareng ulah ditekadkeun tina nafsu sareng tina diri sorangan, tapi kudu ti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tabiat nafsu mah condongna teh kana syahwat sareng poho ka Allah. Ari hikmahna mun urang geus bisa kitu insyaallah eta sadayana panca indera teh diraksa ku Allah tina sagala dosa sareng kagorengan, sareng salamet tina musyrik kopi, musyrik anu nyumput. Sabab eta sadayana sifat teh sanyana mah sifat-sifat Allah. Mangkalnya pangkulan sadayana ari dina naekan tajali sifat ieu kudu mamimitian nyata ngaleungitkeun sifat-sifat diri anjeun heula, nimbulkeun sifat-sifat Allah anu mimitina carana teh tina perasaan panca indera heula seperti sama hartina ngarungu. Tah di mana ulah ngarungu kana soal naon bae ulah ditekadkeun anjeun anu ngarungu tapi ditekadkeun Allah anu ngarungu teh maka tangtu leungit rungu anjeun tinggal rungu Allah. Sabab rungu teh sama eta sifat Allah. Terus jalankeun jeung pertahankeun biasakeun saperti kitu sing nepi ka kuat hate anjeunna imana sakumaha dawuhan Gusti Allah dina hadis qudsi anu sanesna pabi yasma'u mangka ku kami ngadengena anu saterasna di mana anjeun geus kuat naima tajali sifat sama terus naik karena sifat basor ngatosna ninggali dipicarana di mana anjeun ninggali tekadkeun sang pandang ieu teh paninggali Allah praktekan jalankeun lalaunan ti mimiti diajar bisa sing nepi ka kuat naimana eta tajali sifat basor sakumaha anu tos diterangkeun dina hadis qudsi nyata saur Allah teh jadi kami pandengena paninggalina sareng saterasna mangka tangtu baris hasil anjeun kana panah
nyata lain anjeun anu ngarungu jeung anu ninggali, tapi Allah As-Sami'ul Basir anu saterasna di mana anjeun geus kuat terus naik deui kana sifat kalam nyarios, nyata di mana anjeun nyarios tegaskeun bae Allah anu ngadawuh sakumaha anu tos diterangkeun dina sapalih riwayat hadis qudsi, walisanahu alladzi yamtiku bihi hartosna jeung jadi kami lisana anu ngucap manehna ku eta lisan, jadi tantu pana kalam anjeun bako kalamullah anu hatina leungit kalam anjeun tinggal kalam Allah. Ya kitu deui saterasna sakabeh anggahota sang kekuatan anjeun diidlopatkeun ka Allah, nyata anu maksana sangkan marifat. Saur al-Arif Ibnu Ajibah radhiyallahu an dina ngamanaan hadis qudsi nyata kieu, ari marifat teh pangluhna makom anu samemehna nyata pana, ari awalna pana nyata mahabah. Jadi awalnya si hamba rek meunang seliran anu diistimewakeun ku Allah bikin asup kana habarat keagunganana san marifat ka anjeunna, hatena ku Allah teh dibere mahabah ka anjeunna anu sanya-nyana, sehingga eta si hamba teh teu aya petotna lisana jeung hatena dzikir ka Allah, sareng sakabeh anggahotana khidmat ka Allah, sarta kaasa kumanehanana kacida hausna karena marifat ka Allah. Anu antukna ieu si hamba teh henteu eureun-eureun migawe pasunatan-pasunatan nepi ka cinta ku Allah, nyata nyandang gelar mahbub Allah, maka Allah ngajadikeun panah ka eta si hamba kana dirina, maka panahlah dirina katut rasana eta si hamba. Jadi bae Allah teh pandengena paninggalina panagapna jeung sajumlah jiwa ragana. Teras dibalikeun deui ku Allah. Jadi bae eta si hamba teh aya dina makom bako, nutantuna oge eta si hamba teh hasil marifat ka Allah dina sakuliah perkara jeung ninggali manehna ka Allah, nyata anu ngalaksanakeun karena sakuliah perkara tur dohir dina sakuliah perkara. Salajengna saurna teh tah ieu teh ciri-ciri ciciren pikeun jalma anu geus nganyatakeun makomna, anu mata sajalma anu ngarasa sangalaman samodel kitu mangka sah pangakuanana. Sawansulna saanu ngaku kitu tapi henteu ngalaman model kitu, mangka eta pangakuan maripatna teh palsu. Tah sabadana anjeun kuat dina narima tajalina sakabeh eta sifat, terus tingkatkeun deui kana wa yadahu lati yabtisu biha hartosna jeung jadi kami leungeunna anu nyabak manehna ku eta leungeun. Carana nekatkeunana di mana anjeun cabak cibik
coba cabok logo beragam tekadkeun bae Allah nyata Allah anu ngaliputan di anjeun khususna nu ngaliputan leungeun anjeun anu paedahna di mana dina hadis atau dina Al-Qur'an mendakan kalimat ya Allah eta maknana teh kakuatan Allah sabab ya teh kaasup asma Allah anu maknana kuat sareng anu berbuat lamun ditasniahkeun seperti yadani ieu kaasup kana asma Allah anu ngandung maknana teh aya lalawananna atawa anu narimana anu sok silih berganti kaayanana mutaqabalah seperti dina asma anu tuluh yen Allah anu berbuat anu bijaksana seperti Jamilun lalawanana Jalilun Latifun lalawanana Koharun Napiun lalawanana Daun nya kitu deui anu keur narimana aya gumbira roja aya sieun kau aya ngarasa manfaat aya oge ngarasa madorot ta ieu teh kandungan mana ya dani nusalajengna dawuhan Allah Subhanahu wa taala wa ijlahu lati yamsi biha jeung sukuna nu leumpang manehna ku eta suku dupi cara sulukna sami bae nyaeta musahadahkeun bae di mana aja leumpang atawa ngajanteng atawa liana ka Allah bae tasa parantos beres ngamalkeun sadayana satos kuat hate anjeun narimana kari ayeuna hatena anu kudu dipanakeun teh nyata sami bae sapertos anggahota anu sanesna carana tekadkeun ku hate anjeun suhud kusir Allah bae sadayana mahabahna irodatna karepna ilmuna sareng usik malikna tangtu bakal les pana hayat atau hirup anjeun jeung wujud anjeun tinggal hirup jeung wujud Allah anu aya ta ieu polana sampurnana maksimumna tauhid sifat mangka bae jadi anjeun teh aya dina makom jamu makom kumpul jeung Allah tah lamun geus kitu kakara anjeun ngerasa yen diri anjeun katut sakabeh makhluk eta adamun mahdun anu hartosna henteu aya borongkotan jadi bae anjeun teh pana pi sifatilah bako pi sifatilah para ikhwan rahimahullah ari makom tajali sifat ieu teh nyaeta makom marifat anu mimiti muncak peneranganna sareng ngamalkeunana sareng tumrapna sareng hasilna jalaran kitu kaseseiranana anu marifat teh ngan nepi kana ieu tajali sifat sabab sing saan nepi kana ieu tajali sifat kalawan poal tangtu pana wujud dirina sareng wujud sakabeh makhluk karungku kunurna wujud Allah Subhanahu wa taala sarta
di mana tos ngalaman sama kitu tentu eta jalma teh bakal pinuh dadana kucaan eta nur nepi ka samutut bahanna we ku eta nur seperti lauk mujair kenogan anu antukna ieu jalma teh sering panah sang teuleum dina eta lautan nur. Alhasil ngawitan jalma karam di lautan anawaril otomatir rububiyah nyata sanggeusna eta jalma hasil dina tajali sifat. Tak begituna eta jalma teh biasana teu wani sareng teu kuat bergaul sareng umum. Gaweana teh resep nyawangan bae di tempat anu sunyi anu sepi. Salami manehna can kuat bergaul sareng umum. Tah dina makom ieu muhudulna ilmu-ilmu laduni teh. Sareng deui dina kekayaan kieu mah bahamna oge hampir setengah dikunci. Jeung lamun teh mah nyarios sanajan teu dihaja eta kadang sok matak jadi kenyataan. Tur ijabah deui doana oge. Tah jalma anu kieu teh kaasup jalma anu tos nyandang gelar mahbub Allah tapi masih kaayaan golongan sodik anu kena di mana geus kuat asup kana golongan sidik. Ai perbedaanana makom sodik sareng makom sidik nyata kieu. Ari makom sodik mah masih keneh motah hatena. Sareng masih keneh seueur kakaget pikirna. Sareng masih keneh sudsrob pandanganna. Nyata lamun teh mah ninggali atau nguping non bae anu ceuk pandangan aneh masih kena reaksi hatena nyata mudalna eta nur. Alhasil nyandang gelar sidik mah eta masih kena aya sifat kaget sang sakedik masih kena aya sifat ragu. Salangsulna ari makom sidik mah nyaeta anu tos teu aya sifat kaget dina pandanganna. Sok sanaos mendakan masalah-masalah anu aheng luar biasa. Bawa jebulna tina hatena sorangan atawa ti piluaran. Sareng tos teu aya sifat ragu hatina para aya gram susulan estu pageuh kokoh luar biasa. Imam Junaid radhiyallahu an kantos ditaros kieu. Nah geuning ayeuna mah salila teh nyarios naon bae oge henteu katinggali aya reaksi naon. Anu walerna wa tawal jibala tahsabuha hamidatan wa hiya tamuru mawas sahab. Nyandak tina Al-Qur'an surat An-Amal ayat 88 anu manana jeung ninggali anjeun kana gunung-gunung bari tangtu ceuk saangkan anjeun mah eta gunung teh teuas padahal mah baliwir seperti balawirina mega-mega. Tegasna jalma nutos nyandang gelar sidik mah lehiyah nama disangka kuat seperti gunung padahal jawana nama batiniah nama lebur ngajadi nur seperti leburna mega ngajadi cair hujan.